Calakan aksara Sunda. Jilid hiji diajar aksara suara atau vokal jeung aksara ngalagena. Rumusna, bagian kahiji datar, bagian kadua naik, bagian katilu turun. A sama dengan A, 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 A. Rumusnya sami, datar, naik, turun. I sama dengan I, I, I. A, I, A, I. A, I, A, I. A, I, A, I. A, I, A. A, I, A, I, A. U sama dengan U, U. I, U, I, A, U. I, U, A, I, U. U, A, I, U, I, U. E sama dengan E, U, A, I, A, U, I, A, I, U, A, I, A, I, U, O sama dengan O, O, U, O, A, I, U, O. E sama dengan O, I, I, A, I, U. E sama dengan I, A. U, A. Prak baca latihan di handap kami aya 4. Berarti datar, naik, turun, naikna 2. A, I, A, U, A, E. O, A, O, I, O, U. I, O, A, O, I, A. Wilujeng diajar.